Mang, kerenang mang. Nih tilinya nih, budak tili he. Geus aing mah ajaib. Budak ajaib wah. Zaman ayeuna kana budak ajaib di buktina. Percaya. Yo. Percaya tuh. Turunkan deng. Lu aing percaya. Turunkan deng, sieun. Turunkan. Jang lagi jang, turunkan deh jang. Aing sieun jang, aing masih luhur. Aduh. Ya aing ka di kana takan tuh goblok teh. Ji, lagian mana tetap percaya ka urang. Jadi percaya tuh sing ayeuna tuh. Oh aing percaya. Ini maksudna ieu cing berekeun bisa teh punya rapikeun ieu. Aing percaya rapi. Bang, dan pas kieu mah yang bersih, yo. Oh. Ini. Bisa. Siga sakieu bae heuh mang lo. Mantep dong. Oke, ada bantuan mamang lah. Wah, nu dibayar saha? Geuning minta ka urang. Mun kumang mah tah. Selesaikeun ka ditu, urang mah sakieu wae ngabantuanna. Lah bakeun aja gitu di situ cina jukutna emang capek. Ya karena ieu dibayarna ge si Mang lain urang dibayarna. Senang ke dibeda kopi pahit. Ya kopi pahit tuh beuki urang mah, kopi pahit mah lu banget dewek expired. Kumaha tuh yo? Mang bantuan mo. Geus sakitu lah bae sia ke si Mang tinggal bereskeun. Geus Mang lo, sakieu bae urang soalna waktuna mendesak teh. Tekahan di. Ditinggalna ditu di DPR. Yang ke mun mang butuh kumaha? Tinggal panggil bae Mang. Heeh. Panggilna kumaha? Guntur 3 kali. Tuh, kuntun bae. Teu kudu diperagakeun aya gerakanna. Kumaha? Guntur. Oh. Bener gitu. Bener gitu. Ari itu urang tinggal kitu bae maneh. Oh lah. Tapi janji datang mau dipanggil kumaha? Heeh. Oh, minta tuh. So, aing ke DPR. Tadi budak ini, budak saya tapi nak golongan makhluk nahannya. Kita makhluk tak budak loh, sakti amat sih. Tapi aing bingung he. Pang panggil be ah. Acakan ini panggil dia cing datang tuh. Bisa dia nggak bohong. Kuntul. Anjing bang. Anjing. Aya naon deui? Datang deui he. Ente, Jang. Cuma ngetes doang, bener ente. Ini datang deui he. Tadi teh ka DPR tuh, kan terjadi aing komentar mandi, nyane kalah. Ini ngomong nih panggil aing, aing teh mandi. Aing masih nyane nggak bohong, kayak nggak bohong deh. Aing kebohongan wae. Percaya teu. Bisa tuh aing ngek mandi heula Kela Jang, mun mang hayang nasi goreng ieu mang lapar kumaha? Bisa. Asia. Nah, hayana nasi goreng heuh mang janda ge. Sia. Mah, ayo kajian lah. Usah aing ngek mandi heula. Kemana deui? Budak teh ngomong aing can angus suara ini. Aing meta parawan, aing janda mah geus goblok. Tapi ka gitu lah. Dege datang deui ku aing panggil deui ah. Kalau telah be aing mah. Suaranya tuh nggak baik pesing, bisa ada goblok. Ngapain dia kita? Goblok.
Oh, aing makasih. Dedebit. Kuntul. Anjing. Jadi itu pakai celana? Nyane macam mantra na salah. Atuh dai. Capek. Aing keur mandi. Nyane nah main macam mantra bae, goblok. Geus keur masalah cenggiran di sia goblok teh. Siapa kan ukur aing goblok? Atuh cara macam mantra na salah sia mah. Aing teu make calana kieu. Atuh sama mantrana aneh gitu. Anjing naon sia aing teu ngarti. Atuh kumaha atuh macam mantrana sia mah? Kieu yo. Anjing tak kos gitu, tolong. Siapa mantra naon eta mah mantra lebay kitu deh aing teu bisa puguh. Nya mah aing manggil aing mah kudu kos kitu. Teu meunang jiga nu lain. Emang nu lain ngomongin Joni lebay teuing da mah anjing. Bisa ge bantuan bae gitu aing nawak budak itu tadi tuh. Aing digoroyan. Aing kok calana heula. Sok kagak tuh sia geuleuh aing mun kitu. Oh lah. Aing teh meta tulung eta budak kanis sih tolong. Aduh aing mah. Buru-buru age. Bruh. Goblok. Kayaknya bantuan sih. Terus. Ayo. Kuntul. Kayak kumaha aing teu bisa gerak. Naon ge? Izin haram jadah. Woi. Tadi aing kumaha aing teu bisa gerak. Jin. Jang. Ieu beukeut kanjut ngaceng dia doh. Haram jadah teh sia. Siapa sangge sungan kana bujur aing.